Ibu, nah ngajual gas teh make sasangkelang kieu nepikeun ka 38. Tenang, Sep, engke melebaran 50.000. Tenang. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya dulur abah nu jadi lemran nu anggar di padesaan anu dulu tepang mati lemur matur banjar karang papitangan menit perut legit jam datang sakale macana cinta ganti poe bangun hari juga anu menten indit poe datang minggu langit datang bulan indit datang tahun kitu jeung kitu tah ieu ge muter dina danget ayeuna kanca mitra sadaya masih ngawal ngabahas wartos nu atos-atos urang nu pangan salah saweos anu gaduh informasi patali sareng perkembangan gas LPG. Naonnya nyarioskeun gas margi sakedap deui Ramadan. Nya sawaktos 2 kilo dinten kapayun ieu konten didamel bade Ramadan. Biasana ibu-ibu paciweuh, bapak-bapak oge riweuh. Naon margi sok aya istilah langka mahal jeung sajabana. Urang taroskeun ka salah sawios tokoh urang nu karosan inyana ngajabat minangka humas di himpunan pengusaha minyak sareng gas Kabupaten Garut Hiswanabia. Assalamualaikum sampurasun. Ieu jigana imahna. Waduh, kanca mitra sadaya dama. Kawan, alhamdulillah mangga kalebet. Tos teu asing. Bagi kanca mitra sadaya uninga ieu teh Ustaz Kang Haji Eti Aminya. Sobat si babak heula. Di baheula keneh. Tah ieu tuh RT inkarnasi maju. Urus kulit cinta, urus keluarga, jadi pengusaha. Urus minyak jeung gas. Siapa kita kalebet Kang Haji? Aduh, ayo kamu. Bukan? Di bumi nage aya anak sultan segalaan. Mabah. Sanes ieu mah jiga akar tangkal di kebon dipindahkeun. Kumaha ceritana ieu saya di dieu? Abah itu ceritana teh kieu. Pribados teh gaduh rerencangan, Pak. Gaduh rerencangan. Ya, turunan Raden lah gitu nya. Oh gitu. Kaleresan Pak kieu. Pribados teh berteman puluhan tahun. Nah, di 5 tahun kapengker Nya. nah Pribados teh kumaha carana ieu ngapimili kursi anu aheng. Dan memang aheng kanca mitra sadaya emang teu atuh da ieu mah sok akar naon dientepkeun. Jadi ieu mah kursi akar entep. Disebut entep remeh. Entep remeh. Sarua jeung ranginang aya entep remeh ranginang entep kai jadi kursi. Luar biasa. Ieu teh abah kieu. Saurna ieu teh kursi Siliwangi. Saurna Kursi Siliwangi. Urang naroskeun kumaha ayeuna perkembangan kasiapan bulan Ramadan ngeunaan persediaan gas. Kang, naon sih biasana sok aya isu upami bade kieu cenah mahal gas teh. Terus langka. Sanesna kumaha sih eta teh soal teh? Janten kieu bah, urang kedah uningan heula. Regulasi distribusi mengenai LPG kilogram anu subsidinya ieu urang ngomongkeun masyarakat subsidi ya lupa. Tah eta. Jadi kan judulna ge LPG 3 kg subsidi, Pak. Artinya upami subsidi itu ada klasifikasi. Ada klasifikasi. Karunya anu nyokot kamera. Oh iya. Aya klasifikasi. Jadi aya klasifikasi pengguna anu disebutkan subsidi mah. Henteu setiap orang bisa menggunakan gas ini. Karena pemerintah tos nyayogikeun gas anu subsidi. Ya, eta mah jalma menengah ka luhur mah. Tapi rata-rata fakta di lapangan anu menengah ka luhur ge masih kena nganggo gas LPG 3 kg subsidi. Jika eta anu matak
bikin kacau. Abah tah anu ngajawab kan. Kan sampai terasa cing baru ka era atuh. Aya nu geus barareunta mah ulah sok nyisik budi kana jatah anu teu miskin, anu miskin teu mampu karunya. Maka subsidi dipake ku sodor. Upami distribusi kanggo masyarakat miskin urang. Sabaraha kuota nu disaeugikeun. Kuota Kabupaten Garut teh aya peningkatan. Bapak Bupati amak-amakan wae. Kamari teh. Da kurang wae. Da kurang. Di Pamengkang dicarekan. Di suara mega. Oh. Nah, dapat 17 juta setahun. Sabulan ngan ukur 1,7 juta. Amak Pak Bupati. Torojol Ibu dari Komisi 7 Ibu Bulan Sari. Torojol BPPH Migas dicarekan keneh ke Bupati. Nah, bet kieu keneh. Nah, Garut bet goreng alokasina. Dina 2020 teh 1,3 juta tabung per bulan. Upami per tahunna sekitar 17 juta. Dina tahun 2002 hiji ayeuna tambahan deui da sieun disarekan deui bah. Sabaraha kuota ayeuna? Ayeuna sabulan teh 1.600.000 opat. Berarti teu aya alasan warga miskin teu bisa ngakses gas. Harus nama perhitungan kayak urang hitung-hitung secara detail. Anu kedua, tina 17 juta per tahun, ayeuna jadi penambahan 2 juta tabung. Jadi 18 juta. 18 juta tabung Per tahun. Keur orang Garut nu miskin. Kita ini hitung-hitunganana. Pribados naros. Ka Biro Statistik. Nya. Sabaraha persen jumlah miskin di Kabupaten Garut. Nah, kapena 8,27%. Jadi lamun tina 2,5 juta 250.000 sebenarnya mah dasar detiknya. Namun tina kalkulasi jumlah mah da ayeuna mah geus baruga motor jewa. Anu miskin ayeuna mah da kabeuli. Jadi anu bener-bener miskin pisan mah anu misan mah 250.000. Anu tadi penghasilanna teh 30.000 sapoe. Ngabedug macul. Kuli serabutan. Nah itu sebetulnya mah jatah teh. Tah ayeuna 250.000. Lamun ayeuna nu miskin makan jarang masak. Nya. Cukup we isuk sore. Nya. Perhitungan kita, Bang, anu miskin mah menggunakan teh 4 tabung sampai 5 tabung sabulan. Sabulan teh 4 sampai 5 tabung. Tah catatan siswana migas. Berarti untuk masyarakat miskin teh merlukeun alokasi ngan ukur 1 juta tabung sabulan. Ditambah extra dropping bisi poe minggu, bisi aya hari raya, bisi aya musim naon darurat jeung naon ditambah misalkan 20%, 30%. Jadi 1.250.000 tabung untuk perlu miskin eta teh bah geus moal langka bah. Jadi alasan langka. Wah, tah ditambah deui. Tadi alokasi 1 juta kebutuhan miskin 1 juta. Ditambah extra dropping 250.000. Jadi 1.250.000 oge kudu geus mahi bah. Ayeuna alokasi untuk Kabupaten Garut sabulan 1.640.000 tabung. Berarti plus na wae geus hampir 400. Eta bah disebut langka. Tah jadi kan Mitra Sadaya langka teh meureun eta ceuk naon ceuk kasalahan. Kasalahan nu beunghar teu menyadari dirina nyokot jatah warga nu miskin. Kasalahan warga miskin oge teu ngaakses hakna kusabab wayana warga miskin mah kudu dimaklum. Teu dapat eueuh ragap taya. Ai liuk eueuh ragap taya teh nya nu teu boga teh acan Mitra Sadaya. Jadi dina babasan sepuh kapungkur aya kuring mah hirup teh liuk eueuh ragap teh aya tanggung disabatkeun kitu. Nu guneum catur ieu. Jadi inti jeung harti dina guneum catur sim kuring sareng Haji Elvi Alfian di antawisna guneum caturkeun hak-hak warga miskin dina urusan mengakses gas. Sareng Kang Epi teu aya alasan di Garut keur warga miskin gas langka lamun kabeh pihak nyadar. Harga di agen dan harga di pangkalan itu tos di batas anu disebutkeun HET, harga eceran tertinggi. Di bawah 60 km itu 16.000. Di bawah di atas 60 km jauh nanti agen itu antara 18.000. Nah eta
persoalanana nah ayeuna gas anu 25.000. 25.000 20 genep. 20 genep Kadang anu 34. Bah, aya di sini bah, pribados orang kampung di Maroko, bah, Di Maroko. Kecamatan Cibalong, Pangtungtung. Pangtungtungna, balik bah datang ka imah tadinya kama, Oh. geus datang kama, henteu miun seuneu ayeuna mah mulia. Aya gas. Oh, aya budak anu usaha gas di Garut, Nya. bangga mah teh. Urang masak, jeung mah ieu, urang masak. Ngan cenah beak gasna karek meuli heula. Mak, entong ku mak geus kolot. Ku abi Tong menikah. nit ka warung. Aya meureunnan lah 20 meter. Ya, Di imah teh. Di imah. Datang ka warung. Ibu, geser gas. Opat sakalian. Oh. Opat sakalian. Sabarahaeun? Opat 180.000 cenah. Jang gitu. Ngahuleng bah. Urang teh nu ngurus bah di Garut Di mah. Garut. Anu ngendalikeun bah. 16.000 kudu bayar hampir 200.000 opat tabung bah. Berarti harga katiti Katitih 38 40. 38 sampai 40.000 di Maroko. Logis deh sih sebenarnya lamun harga. Kieu bah. Tah enak tanggung jawab sate anu ceuk Abah tadi. Oh, iya. Ditanya, Ibu, nah ngajual gas teh make Sasangkelang. Sasangkelang kieu nepikeun ka 38. Tenang Sep, engke mah lebaran 50.000. Tenang, lebaran mah 50.000. Heeh, eta teh kitu di desa mah, di lembur. Ya tukang gas bah. Tenang, engke mah 50.000. Moal langkung teh 50.000. Nah, urang kalah beuki lieur bah. Nah, jadi maksud nu Nah, jero hate urang teh tukang gas. Urang ayeuna meuli sorangan kudu 200.000. 200.000. Ditanya, nah mak, Pak, ieu ngajual gas makin gede. Da abdi mah cenah meuli na oge ti Garut. Da di dieu kuotana kurang. Pokna teh nu tadi teh anu miskin jeung nu teu miskin sarua mah gas. Jadi pake kurang. Jadi eleh anu miskin. Jadi ibu mah cenah unggal 3 poe sakali teh Ka Garut. ka Garut kana elep. Meuli gas teh 20 siki, 30 siki. Ongkos elep 50.000. Nya. Nah, kan dihitung, dibebankeun ka dinya. Mun meuli sabaraha di ditu? Kosok cenah 15.000. Dihitung 10.000. Keur ongkos elep 10.000 keur batin urang, geus 25.000 batin bungkus. Setengah mah. Ditambah 16 geus 40.000, Pak. Jadi meuli 5 teh geus 200.000, Pak. 200.000. Tah, pertanyaanana, empong hiswana anu di demo, Pak. Kuduna ka Tukang elep. Ka tukang elep. Nah, maka jeung mahal ongkos. padahal mah da selisihnya kuduna mah. Apaan margin mau coba bahasa urang mah. Nya. Abdi ka Garut sajauh-jauh lamun teu bati 10.000 alim abdi mah. Can eta ongkos elep kudu dibayar ku abdi. Jadi wajar abdi ngajual 35.000 can. Ngomong ke bupati. Pak Bupati ya kieu kumaha ieu carana? Ieu mah cenah kudu ditambahan. Ceuk pribados ditambahan 1 juta da oge moal bisa. Kusabab eta mah polanya jeung perilaku masyarakat. Kakarek aman mah lamun 2,5 juta tabung kali 4. Maka eta karek aman mah. Ya, berarti masyarakat anu menengah ka ditu ge bisa ngakses di situ. Nah, nu terakhir. Pertamina atanapi hiswana teu bisa ngatur ngurus pengecer. Eta mah pemenangna aya di Bupati. Oh, Bupati. Nah, misalkan Pak Bupati, ya, lain kudu misalkan Pak Bupati ngadamel perbub. Can aya perbubna? Can aya. Tah Bupati ngadamel perbub. Peraturan Bupati ngahawatos lah. Misalkan dina harga eceran jangan lebih dari 20.000. Jadi eta teh peraturan Bupati nu mirosea anu ngatur regulasi pengecer harga pengecer. Da ari ti agen jeung pangkalan mah Pertama tos aya aturanana perpesna. Eces jeung jentre penjelasan IT ahli. Sakitu kan samitra sadaya nu kapihatur gunem catur dina bab urusan kaberpihakan ka warga urang kurang beruntung dina urusan ngaakses hak-hakna dina bidang gas.
Urang teu di handelem sieum, urang teu di hanjuang siang, paratin nyokot tinggalkeun da dipanjangkeun babasaan bakal panjang, dipendekkeun bakal pendek. Engke ge bakal tepang deui dina tema oge pengembangan bahasa nu sanesna. Hapun teu kasuhun bila aya bahasa kirang warna, kirang tata kirang titik kirang duga priga malum jalmi teu putra patina. Hatur nuhun. Sami-sami Abah Janur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.